Dina danget ayeuna urang diajar ngeunaan tarjamahan. Tapi samemeh urang lebet kana jero materi, urang kudu apal heula naon ari nu disebut tarjamahan teh. Tarjamahan teh sok disebut oge alih basa, nyaeta mindahkeun teks tina sumber asal kana sumber sejen. Narjamahkeun disebut oge nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana basa sejen. Istilah tarjamah teh tina basa Arab. Ari dina basa Inggris mah disebutna translation. Tarjamah teh proses mindahkeun amanat tina basa sumber kana basa panarima. Kalawan ngungkap makna jeung gaya basa. Dina istilah sejen disebut oge alih basa, beda jeung istilah transliterasi anu aya dina alih aksara. Sedengkeun aya deui transkripsi. Ari transkripsi mah aya dina alih wangun tina ucapan kana kalimat. Nah, di handap ieu aya contoh tarjamahan tina basa Sunda kana basa Indonesia. Nah, wanci pasini teu kagambarkeun rurupaan jeung adeg pangadeg semah nu datang tumorojong. Ngan ku sareretna oge nenjo sorot panonna teu meunang henteu kuring kudu nyebutkeun pikaginireun. Memang kitu pisan luyu jeung karepna pangna nepungan. Nah atuh bet teu ngiberan heula dianggalna pok teh maksakeun nya. Wah tong disarwakeun jeung urusan dinas kantoran atuh tembalna semu ngece jeung deui ceuk saha teu ngiberan heula. Sing ngarti bae lebah dinyana mah pan goreng-goreng oge di dieu teh jalema aya kasebutna. Pami dina basa Indonesia mah janten saat perjanjian tiba. Tak mampu kugambarkan bagaimana rupa tamu yang datang tiba-tiba itu. Hanya sepintas saja, tampak mau tak mau aku harus mengatakan ia menakutkan. Memang demikian, sesuai dengan kehendaknya menemuiku. Mengapa tak memberi kabar terlebih dahulu? Aku memaksakan bertanya. Sudahlah, jangan kau samakan dengan urusan dinas kantoran. Ia menjawab dengan nada mengejek. Kata siapa tak memberi kabar lebih dulu? Harap mengerti saja, aku ini bukan orang sembarangan. Eta teh contoh terjemahan tina basa Sunda kana basa Indonesia. Tarjamahan sorangan kapasing-pasing janten sababara rupa. Aya tarjamahan interlinear, nyaeta tarjamahan unggal kecap dumasar kana runtuyan kecap tina basa aslina. Ieu tarjamahan teh gunana pikeun mika nyaho wangun jeung susunan kecap tina basa unggal baris. Bari teu kudu diajar heula basa sumberna. Umumna wanda tarjamahan interlinear teh hese dipikaharti sabab kekecapan tina basa sasaran tapi susunan kecap jeung kalimahna nuturkeun basa sumberna. Nah, nu salajengna aya tarjamahan formal atawa harfiah. Nyaeta tarjamahan biasa atawa tradisional anu mindahkeun basa naskah tina sumber bari teu merhatikeun kahususan basa sasaran. Wangun basa aslina sabisa-bisa dipertahankeun sanajan sakapeung mah hartina sok karasa kurang merenah dina basa sasaran. Ieu cara narjamahkeun teh ngupayakeun sasaruan kecap antara basa sumber jeung basa sasaran dina aspek leksikal jeung sintaksis. Ieu tarjamahan museur kana struktur lahir. Nah, nu salajengna deui aya tarjamahan dinamis atawa fungsional. Nyaeta mindahkeun basa anu mertahankeun makna anu dikandung dina basa sumber sarta merhatikeun kahususan dina basa sasaran. Aya oge nyebut minangka tarjamahan idiomati. Jadi cara narjamahkeun kieu ria pisan dina neangan sasaruan kecap anu wajar jeung pangdeuketna dina basa sasaran anu bisa ngebrehkeun harti jeung fungsi nu dikandung dina teks basa aslina. Nah, aya deui nyaeta saduran, nyaeta hasil tarjamahan bebas anu mentingkeun amanat tapi keunana make kekecapan sorangan. Nu kaasup wanda ieu tarjamahan teh aya 3 nyaeta tarjamahan sastra, tarjamahan faktual jeung parafrase. Nah, aya deui tarjamahan budaya
nyaeta tarjamahkeun makna tapi ngaluyukeun jeung kabudayan sasaran, mindeng diwuhan informasi nu teu kaunggal dina basa sumberna. Disebut oge nafsirkeun deui nurutkeun kabudayaan. Jadi eusi teksna diebrehkeun deui make kecapan sorangan luyu jeung konteks kabudayaan nu narjamahkeun jeung nu maca dina basa sasaran ieu tarjamahan. Nah, nu terakhir aya tarjamahan otomatis. Nyaeta ngagunakeun alat pikeun mindahkeun basa hiji naskah tina basa sumber kana basa sasaran. Ku cara ieu pagawean narjamahkeun teh jadi leuwih enteng, tapi pakakas pikeun narjamahkeun secara otomatis teh acan panceg sarta masih terus dimekarkeun nepi ka kiwari. Paminyung si padika narjamahkeun teh aya padika atau aturana. Pangpangna kudu boga kamampuh dina basa nu rek ditarjamahkeunna. Aya 3 kamampuh basa nu kudu kacangking mun urang rek nerjemahkeun. Anu kahiji aya kamampuh gramatikal, mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea, jeung ngalarapkeun ejahan. Anu kadua aya kamampuh sosiolinguistik, nyaeta mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Anu katilu aya kamampuh semantik, mangrupa kamampuh dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Narjamahkeun anu hade kabagi deui oge janten 3 aya kudu satia kana teks aslina sarta kudu nembongkeun kajujuran, teu meunang nambahan atawa ngurangan hal-hal anu penting tina teks aslina. Anu kadua kudu perhatikeun kalawan daria jeung sumanget suasana dina karangan aslina. Upamana gaya basana basajan, tarjamahanna oge kudu basajan. Upama gaya basa teks aslina luhur, pek jieun tarjamahanna make gaya basa nu luhur. Anu terakhir nyaeta nu katilu, hasilna tarjamahan teh ulah katembong minangka karya tarjamahan. Maksudna kudu ngaguluyur saperti karangan aslina. Tarjamahan teh kudu ngungkapkeun saukur maksud tina karangan aslina, tapi teu ngurangan ungkara nu hade jeung idiomatis. Di dieu oge urang kudu apal ngeunaan lengkah-lengkah dina proses narjamahkeun. Dina proses narjamahkeun kabagi 3 oge, aya mariksa, nyaeta dipake pikeun ngaguar amanat nu rek ditarjamahkeun. Aya mindahkeun, nyaeta pasoalan tarjamahan eta hasil analisis dipindahkeun tina basa sumber kana basa tarjamahan nepi ka ngahasilkeun reaksi anu sarua jeung dina basa aslina. Anu terakhir nu katilu nyaeta ngawangun deui, mada rupa-rupa gaya basa jeung teknik nu ke pikeun ngahasilkeun gaya basa anu saluyu. Kaonjoyan jeung kahengkeran ngagunakeun Google Translate. Nah, di dieu teh kaonjoyanna nyaeta ngarojong sakabeh basa. Jadi Google Translate teh mangrupa salah sahiji translator basa anu kawilang lega ambahana basana. Sakumaha basa anu di sakuliah dunya dumeh aya sarta nyampak dina Google Translate. Ieu hal cukup pikeun urang diajar sarta mere lolongkrang pikeun mikawanoh basa sejenna. Katambah ayana sistem automatik anu mibanda fungsi pikeun milih basa dina kolom pemilihan basa. Anu kadua aya media diajar basa deungeun, nyaeta Google Translate bisa digunakeun salaku media diajar basa deungeun. Kiwari anu keur manggung sarta rea diakses teh nyaeta basa Inggris, Mandarin, Walanda, malah mandar basa Korea anu keur meumeujeunna dipikaresep ku sakumna barudak ngora. Anu salajengna aya leuwih babari digunakeun. Kusabab Google Translate nyaeta saenyana leuwih babari digunakeun ku saha wae pikeun sakumna pamake internet. Tangtu asa meunang bong-bolong dina proses narjamahkeun. Boh basa urang, boh basa deungeun sok komo dina kaayaan darurat. Google Translate bisa jadi andalan. Nah, aya deui nyaeta modeling. Nyaeta sabada urang maca artikel cukup ku copy paste link artikelna, ku kituna urang geus teu kudu ngetik deui. Cukup klik terjemahkeun. Nah, nu salajengna aya mode sora.
janten ku cara ngeklik gambar speaker nu aya handapeun kolom terjemahan urang geus teu kudu capek ngejah sakumaha kecapna. Mode sora secara otomatis bisa mere ejahan luyu jeung konteks anu ku urang ditulis. Nah, nu terakhir nyaeta kandaga kecap nu teu saluyu. Saha ieu teh nyaeta kahengkeran dina Google Translate. Saha wae meureun pernah narjamahkeun ngaliwatan Google Translate sarta hasilna teu saluyu jeung referensi kecap atawa kalimat anu geus aya. Eta hal bisa jadi balukar tina heureutna kandaga kecap anu diinput ku Google Translate. Komo deui upamana narjamahkeun basa Sunda. Lian ti eta, kualitas tata basa artikel sumber anu kawilang hengker bisa jadi mangaruhan kana proses narjamahkeun. Sakitu pangajaran dinten ayeuna. Sumanget diajarna urang jagi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.